Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Adhen Galang di kelas 12 IPS 2. Di dieu abdi bade ngawartakeun nu judulna Warga Binaan Jago Sisingaan. Warga binaan di lapas kelas 2 Subang mibanda kaparigelan dina mintonkeun seni sisingaan. Cenah eta kaparigelan teh hasil tina latihan di jero lapas. Nu salah sahiji udaganana nyaeta pikeun nyinglar ributan di jero lapas. Nu maher milu midang dina seni sisingaan di Subang horeng lain wae seniman atawa ahli seni tradisional bae. Pangeusi lapas kelas 2A Subang oge tetela meher milu midang dina seni sisingaan. Cara anu dipidangkeun anyar-anyar ieu harita warga binaan lapas nu kajiret ku rupa-rupa pasualan. Hukum teh mintonkeun kebiasaan dina pidangan sisingaan. Maranehna milu rerengkenan Luyu jeung Wirahma. Waditra nu mirigna Tabeuhan Hasunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa gerak. Susi Susilawati Kakawanwil Kamenhukman Jabar nu ngahaja nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang nyebutkeun ngarasa reueus mireunggeuh warga binaan lapas kelas 2A Subang mibanda kamaher dina seni Sunda. Nurutkeun Susi, eta hal teh alus pikeun nyinglar ributan di jero lapas jeung bisa dijadikeun warga geusan ngaretkeun hubungan antara patugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede mangpaatna upama warga binaan geus kaluar ti jero lapas. Sakitu bae ti SIM abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.